Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia paparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun wadal pamungkas ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Tah oti kitu geuning kahayangna jangkohal teh nya kudu nurut maneh teh lamun lain kakolot lek kasaha deui abdi maneh cenah menta tulung jadi wayahna nya imun imah ieu geus kajual maneh kudu neangan deui tempat cicing nu sejen ulah hayoh we nutulkeun emak nya kudu daek meurih hirup mah ieu bejaan salaki maneh oti bejaan cek indungna maici nya oti tibang manggut teu nyarita sakecap-kecap acan manehna sieun ku indungna mun ngamuk deui lamun nembalan nu matak ukur bisa seuri koneng sanajan hatena tagiur ret kituna kaneng halimah nu harita geus tibra neleukeman buku PR-na teu karasa aya nu nyangkrung dina jero panonna. Terus kitu lalaunan awakna dibalikeun nu saterusna mah dipayang ka kamar. Sanggeus ngedengkeun nu jadi buah hatena tuluy manehna kaluar pikeun meresan tapak belajar tadi anakna sajeroning beberes teh ari pikiranna mah kamana mendi wae pang nama inget kanu jadi salaki teu nyaho aya di mana mangkaning cenah candahar ti isuk nyangka mananya si Akang Badri teh duh teu nyaho ayeuna di mana mangkaning candahar atuh ti tadi teh rasa melang hariwang datang duh salempang aduh Kang Badri gimana atuh Kang tapi manehna teu bisa kukumaha antukna mah wae goledag bari ngedeng nangkarak dina dipan neuteup palapon ngumbar sawangan. Sedengkeun jalma nu dipekalamelang nama harita gersila di hiji kobong dua panona dipeureumkeun biwirna gagara nyaman ngawirid hiji hijab nasor nu diparentah ku guruna sakadang peuting mingkin jempling wae sakadang poek beki mongkleng pangeusi dunia geus loba nu reureuh saenggeusna sapoe jeput ngalaksanakeun pancen sewang-sewangan pikeun sawatara waktu nganyam bulu mata ka rarepet aya patula patilina jeung haliah dunia sawatara eta wetaneun kobong di tempat Badri nu keur ngawirid harita Mama Ilyas sarua gersila di kamar khususna tasbeh hideung kayu gaharu teu eureun maju dina ramo ka tuhuna nya kitu teh dumanakan wae
awakna bijil kalangkang bodas nu di sidik-sidikeun teh tetela bayangan anu sarimbag jeung pangawakan Mama Ilyas rupana inyana keur ngagunakeun ilmu meulah ragana hiji ilmu nu kacangking ku para kiai di zaman baheula nya Mama Ilyas nu harita geus meulah ragana tuluy wae kaluar ninggalkeun badan aslina ngadeuketan kobong tempat Badri nu keur ngawirid kaayaan pasantren geus rarehe barudak santri geus talibra kari sababaraha urang nu katempo keur husu ngawirid ka asup Badri nya Mama Ilyas ngajanteng nangtung di handapeun tangkal kiara nu aya di hareupeun kobong panonna seukeut nitenan ka sabudeureun teu kungsi lila diantarana di langit belah wetan ka tembong aya sinar hejo nu nyuruwuk ngadeuketan ka belah dinya nya cahaya teh ngalayang nyampeurkeun ka kobong Badri plus asup ngaliwatan kenteng jang elek robah wujud jadi buta hejo Badri nuker husu ngawirid teu nyahoeun yen di hareupeuna geus aya nangtung hiji makhluk nu pikasi yeuneun. Guru geningan yo sebana sidaman teh tapi pulen jiga nama yo cek buta hejo seuri ngegak-gak nebongkeun huntuna jeung sihungna nusa gede cau galek muhun nya diwadalkeun cenah tadi muhun. Aduh aya wae nya ari ku Badri mah buta hejo teh teu katompoeun seurina nu sakitu handaruanna oge teu kadenge nu karasa ku dirina aya hawa nu hareudang nu nyongkap ka cida karasa geus nyarita kitu teh ka tembong buta nyolongkrong dua leungeunna nu jebrag teh sarta kukuna nu ranggoas harita ngaragamang rek nyekek Badari tapi dina jarak sajengkal deui ramona rek ngaranggem beheung ngadadak manehna ngagoak sora mata katorekan anu ngadenge buta hejo kekerepengan kituna leungeunna karasa panas alabatan nyabak seuneu saha nu wawani ngahalangan niat kulah cek buta hejo kituna teh bari urat reret ka sakuliahing rohang kobong barang matana nu bolotot nempo kalebah lawang panto tetepana amprok jeung hiji lalaki nuker nangtung bari nangkep harigu nu taya lian gening Mama Ilyas nya buta hejo teh mungkin wae bolotot manona kukuna siga nu maranjangan kituna kurang ajar sia saha anjeun manusa geus wani-wani ka kaula kuring teh nu boga ieu tempat yeuh anjeun yeuh nu kurang ajar mah datang adon rek nyieun kaonaran tembal Mama Ilyas kituna muncareng saeutik oge eueuh riuk-riuk sieun jangan naon kula datang ya ka dieu teh rek nyokot alas deuleu
alas ieu jelema nu geus disebakeun ka kami. Nyarita kituna teh bari nunjuk ka Badri. Ari nu ditunjuk nama jongjon wae ngawirid teu nyahoeun ari di hareupeunana aya nu keur hogha. Oh, jadi anjeun teh yeuh rek neangan sulur kitu. Nah, saha atuh nu geus ngawadalkeunana? Ah, anjeun mah teu kudu nyaho. Leuwih hade geranying kah ka ditu. Tong milu ikut campur euy urusan kaula. Ieu manusia rek dibawa ku kami. Cek eta buta ngomong kituna bari ngaragamang deui rek ngarakep Badri. Nempok kitu Mama Ilyas ka tembong ngangkatkeun tasbeh dina cekelana bareng jeung eta kadenge Botahejo ngagoak awakna ngadayagdag ka tukang kawas aya nu ngadorongkeun. Aduh panas. Panas kurang ajar sia. Rasakeun ku anjeun he dewana. Eta balukarna lamun sok ngaganggu ka bangsa kuring. Ngadenge kekecapan Mama Ilyas nu samodel kitu teh. Buta kalah nyangereng wae sungutna calangap nebongkeun huntuna nu ranggeteng. Seak belesat wae awakna rek ngarontok kalebah Mama Ilyas. Dampal leungeunna meber nu siap ngarekab. Atuh Mama Ilyas ke ngajeleng wae luncat ngajaul ka tukang 3 kali pikeun nyingkahan panarajangna eta buta. Plos wae leungeun buta ngarekab ke angin nu ngajadikeun awakna ngajongjolong ka bawa ku tanaga sorangan. Soloyong gubrag buta namru dina taneuh kuniang hudang deui. Kituna teh bari jajari jeung sorot matana bangun nu hurung mencerong ka Mama Kiai nu hadita nangtung bari si dakep. Gep Botahejo nungkupan 2 leungeunna kana ceulina nu jebrag. Sungutna calawak awakna nu hejo ka tembong ayeuna buburi nyayan. Gebur hurak kus wae belesat ngadadak bijil bola seuneu tina sungutna nu calawak ngabelesur kituna muru ka Mama Ilyas. Nempok kitu guruna Badri teu cicingeun kalayan dina gerakan nu kacida gancangna. Manehna ngudar sorban warna bodas nu meulit dina tak-takna. Satuluyna mah sorban teh dikebutkeun mapag datangna bola seuneu nu harita nyurubuk ngabebelah. Wus wae eta beledag jelegur geleger. Kaayaan di eta tempat jadi caang ku cahaya seuneu nu ngabaranyai sarta kadenge sora nu ngabaledag pohara tarik basa paamprokna 2 kakuatan nu rongka. Celeng we ka tembong Botahejo ngaceleng bari ngagoak. Sorana matak kukurayeun nu ngadenge pon kitu deui Mama Ilyas. Kaayaana teu beda jauh nu jadi lawana awakna ge dipangpengkeun baraha lengkah ka tukang. Dina bahamna aya getih nu bijil maseuhan kana biwirna.
Urang tunda heula nuker jogol begalan pati antara Mama Ilyas jeung Buta Hejo. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun si Kohar jeung Nyi Ocah adi beteungna Badri samulangna ti Maicih si Kohar teu langsung balik ka imahna di pasam pangan pisah jeung pamajikanna Nyi Ocah ka imah Nyi Ocah mah ari Kohar mah ngingkin ka kalerkeun nya nu dituju teh padumukanana bosnana cenah ari bosnana teh bandar buah nu boga lapak di pasar induk teu jauh ti dinya bosnana teh teu kungsi lila 10 menit oge geus tepi deui. Kitu bos, kitu bos tenang wae lah, kadi nyurpe we ayeuna mah lah. Tenang nya, cek. Cek si Kohar kituna cacarita, sanggeus diuk pahareup-hareup jeung nu boga imah di rohangan tamu. Halus teu imahna. Ari si bos. Halus sakitu unggal poe kaliwatan oge piraku teu apal bos. Eta teh imah mitoha uring. Kapaksa we dijual butuh duit. Heueuh, ari kituna mah heueuh, tapi kuring tara pirajeuneun atuh. Nempoan imah batur panan nya, pokona malah lumayan wae bos. Meja komporna oge aya, geus make keramik nama. Lain make hawu, geus teu model euy bos. Heueuh, atuh arus ari kitu mah. Nah, sabaraha nya hargana nu puguh? Nya sakitu wae bos. Teu bisa kurang lah. Bisa kurang teu saeutik mah keun bae lah. Jual butuh. Rupana geus aya obrolan geuning saencana ngeunaan imah nu mata karita kari mutuskeun cenah hargana wungkul. Teu wani sakitu mah daek teu lamun 75 pek bae lah. Si Kohar ngadenge kitu teh ngahuleng. Akhirna mah pok nyarita deui. Kajon lah sakitu oge bos. Ngan ayeuna mah kuring teh minta DP yo 10 butuh duit. Ai ilaing mah encan disurvei geus minta DP. Yah, gancang bos, gancang yo. Keur butuh pisan yo. Ke surat-surat nama nyusul wae paneurinya. Uruskeun ke ka si Marjuki. Tuman tudalah. Jual wae imah mitoha teh. Bosnana teu nyarita deui kituna teh langsung nyahoeun manehna. Saha si Kohar dirina embung aya urusan jeung Jeger. Gancang bae asup ka kamarna teu kungsi lila kaluar deui mawa duit 10 juta. Nu saterusna mah diasongkeun wae ku manehna. Duit ditampanan tuluy diitung jumlahna. Ari geus kieu mah pan ngeunaheun bos. Ngeunaheun. Menang duit yo. Enya, tapi kumaha lamun Mang Badri nyaram ke. Ari si bos moal. Naon urusana tuh jeung si Badri. Saboga hak manehna mah. Jeung yo. Tong mentong hariwang ya bos. Lamun jalma eta wani macem-macem mah. Yo, kukuring we dituarna tuman. Tihang kopiahna sarua lah. Nya maksudna teh tihang kopiahna dituarna kitu tah. Kituna teh bari ngepelkeun peureup. Nya adi geus kitu mah atuh
kuring teh jongjon ye. Sesa pembayar namanya, engke wae mun geus disurpai. Oh, siap bos, siap. Tapi tong lila teuing nyurpaina nya. Ye, nya moal lila atuh. Salilana oge paling 3 poe nya, tenang bae atuh. Nya akhirna sanggeus dirasa eueuh deui piobroleunna mah si Kohar amitan. Kaluar ti imah, bos nana teu laju balik, tapi ngagedig wae kahiji saung nu aya di tungtung lembur di dinya mah. Aya sabaraha lalaki nu keur ngariung bari tinggarak-gak seseuria. Oi, tah si bos geus datang oi. Ceuk saurang lalaki nu make jaket kulit. Waktu si Kohar anjog ka lebah dinya. Tetela geuning horeng saung teh mangrupakeun base camp cenah. Jeger lembur nu dipingpin ku si Kohar. Loba anak buahna oge. Adi beteungna Badri oge aya di dinya. Hasil bos ieu teh Yah, karandek sia hasil oi, hasil. Oh, wae nya ayeuna mah urang pesta ka euy. Pesta yeuh, duit loba yeuh. Kituna teh bari ngacungkeun duit ka luhur. Atuh puguh wae anak buahna nu tadi jarempe laju caruringhak deui. Terus sarurak surakan arat tohun. Oi, wang meuli balanja tuh ka ditu ya. Selieur ya kagok ya, meuli naon atuh? Ceuk si Kohar Noel ka budak nu ngora digireunana. Siap bos. Meuli naon ieu teh yeuh? Anu ngeunah yeuh euy. Cek Oyo meuni haripeut. Biasa wae tuh euy. Udud nu penting mah udud ya, hayang udud. Inuman jeung kahakaneun euy. Tah duitna yeuh. Kituna teh bari ngasongkeun duit beureum 5 lambar. Ududna naon euy? Dalil gico atapi leuwis ieu teh bos. Lah, ari mane Oyo. Belaguk teuing. Cik atuh ai keur kieu mah euy, ulah rokok nu karitu atuh, nu alus. Barosen euy dewek teh. Udud cebanan mah pahang deuleu, pahang udud teh. Oh nya atuh, udud naon bos anu ngeunahna yeuh? Ese euy. Rokok ese apal tuh. Double peletok dengan 2 bungkus. Surya 16 sabungkus. Nuliana malah kumaha maneh wae. Rokok naon oge euy. Asa ulah rokok moneter we euy lah. Naon euy beureu. Nyotana ge euy. Nu kala ditu wae mah eungap. Pahang. Arara tuh nya bosnya meureun. Uyuhan atuh Udud nu kitu mah yeuh. Bakona oge tina daun tales meureun nya. Terus dicacak. Heuheuh. Ceuk saurang lalaki nyelengkeung di juru. Gos, buru lah. Tong ngabangus wae. Geura mangkat ka ditu sarkoyo. Sanggeus kitu mah Oyo dianteur ku saurang baturna ting laleos ninggalkeun saung. Sareng wastosna cenah Sep ieu duh. Keur nuju ieu cenanya muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka genepnya muhun. Mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah